Sakanu baris nyandangan dunungan ngejung-jungan seni pang waris Kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan bakada ngahiburan ngarakekeun duduluran
nanging mantep tetep moyong ade di kekenya di pondah deui Allah Jang Berlin sakanu baris nyandangan ngajung-jungan seni pangwaris mun urang eling wiwitan tang tumo kamalinaan laku sok make aturan segala rajang ukaran Allah Pak Haji Sidi nu wajib didama-dama dipi mumet ibu hajah nining dipi mumet tadi pupusti dipi mumet dipi mumet Allah yanu Mendra winulan sastra tinuara panjang hingga wusin nengkikan dapurantara Purwa hartosipun wiwitan Tara hartosipun kraton Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih Kejabiti salbeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Alangkadwirja ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro anging sewiji-wijina hingi bibisi Prabu Rahwana ingkang sampun wonten ing setinggil binaturata lengahing dedampar dan tapi nalipit ing sososari nenggana warna lemek babut prangwedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari mawe mahkuta sekar kelewih tinaretes ing sosoca pengawakan jangkung gede simar dada bewa simurus taya papadana pasemolir bang barongan upamangan dikasentak senor watekwantos raja sakti mandraguna kagungan aji pancasona lan rawarontek tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan tapi kasohorna ieu Prabu Rahwana teh raja biadab raja murka raja hawak raja bengis remagan tian ingkang putra kekasihipun Narantaka lanjur talung ti kekasihipun sayum serana sadayana sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajrih ningali pamur nalendra anu dina waktu ieu ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana Prabu Rahwana jelaran nagara diserang yaeta ku pasukan Wanara ti nagara Gwakisna anu dipimpin ku Prabu Sugriwa
pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapusti kemudian nang yang pajrahing sarwarukma ya sarwarukma rengking manit narawata Sang Nalendra Prabu Rahwana ngaturanan linggih Raden Narantaka oge juru talung tik sayum serana unirahangan tika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun tuwa ya Narantaka gaula sayum serana nun Gusti pupu dening ati hareup Narantaka sawiyo cekap di Ramadewaji putra Narantaka nampi kana pembagi kelajan nyuwun katampi semua pengabaktus kunyu panjeringan pangresa Ramadewaji ya pujastuti hidup ditampi nuhun pamakasih kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dina waktu ieu. Paduka sajabina ti semah kasangakeun teh abdi Gusti bade tumaros kedah kumaha atuh geuningan dina waktu ieu teh kalah tutumpuran urang teh. Kalah kahancur-hancuran ti kawit Tuang Rayi Dewi Sarpakinaka dugi ka sepuh Pati Prahasta Tuang Rayi oge Kumbakarna Tuang Putra Indrajit miwah putra-putra nusanesna sampun masing pati tumakaning pelaya tuba Anaking Narantaka ama moal lepas tidak tanggung jawab yakin dina poe ieu pisan ama dek init kamedan jurit lumampah kamedan Danalaga moal jejerih kupati aing dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking mas